What's up guys? Kali ini kita mau kemana bro? Arek ngaprank urang nama bari ngabuburit. Arek ngaprank supir angkot, mobil angkot di prank urang orang di hareupeun toko saha ieu. Toko ieu kemana? Toko saha? Toko religi. Toko religi. Oh nama edisi ngaprank we nya sore ayeuna. Ngaprank hari ini guys. Ngaprank mobil angkot. Oke Mas Angko. Oke guys. Angkot na di paut. Saya kan mau angkot deui. Budak angkot na di paut. Jujur euy deui kakarana nawa angkot sumpah. Cara Ferrari anjir sorana ge. Sorana ge cara Ferrari. Kan setir lu mah oblag. Setir oblag. Abad wa. Biar sumpah ieu mah. Steering berarti steering power, berarti steering power. Kalem. Nanti gampang. Sewa, ibu, bade. Ibu. Mual. Santai lah kebelah dia, saya kebelah dia, tong langsung kayak itu. Muter kayak itu. Ya mual nyetrum ya, naon ya. Mual nyetrum. Bisa nyetrum, parah nyerenyet. Dia tuki ke mana dia? Mana? Tuki kayaknya kita tahu dengan ke Ikono. Tahu dia. Kayaknya awak ya. Mana? Iya kayak. Lantai mata ubang di pinggiran mas aneh. Kayak teh. Tangan cek kurang klasik kok. Kayak. Soalnya kayak mah lama lah. Iya nah. Ketahian tukang AC dia tuh ya AC gelembung dia banyak. Saya sorry. Tarik tuh, atau mah tarik tegare. Kunaon. Ada kecelakaan. Nabrak gimana? Nabrak. Oh, ieu mah tabrakan beo. Tarik. Ai hiji deuna mana baturna? Langsung rumah sakit. Tarik tuh, ini motor. Mau ke sana, Pak. Mangari, sapoe sok menang sabaraha mah enak. Mana? Keur Namanya gararing lah. gararing. Garing aja sama aya korongna teh apa? Oh, korongna. Jadi geuleuh. Korongna. Ripuhnya kuku corona teh mah. Ate gampang salain deui. Kemarin nanti pemerintah. Sama semangan. Itu. Oh, lapor. Itu menang. Di desa. Di desa tuh. Aneh nanti angkot, supir angkot teu kebagian tuh. Kuruna menang ada. Yungkul ciri khas angkot anjir. Awas angkot pokoknya. Ngerem. Bah. Ngan urang mah itu boga duit, bah. Yang ongkos teh. Kumaha? Leweh. Hah? Leweh. Gae. Nya kudu leweh, bah. Pan biasana leweh heula kieu tah. Tuh kok ada leweh diantarkeun deui gitu. Oh. Diantarkeun jauh deui. Ciparai. Bah, ieu mah urang geus nanya ka abahnya. Pendapat abah ayeuna pan di kota mah menu diutamakeun teh ojek online heuh teh bah. Ojol na berita mah geuning nya. Anu diutamakeun ku corona teh ku pemerintah teh ojol. Kumaha pendapat abah sebagai supir angkot dengan keayaan eta gitu? Ojol. Heeh. Ada di dia mah tidak ada. Pendapat abah kumaha gitu lamun misalkan abah terdampak hek ojol nu terdepankan ke pemerintah teh gitu dibere sumangan teh geuning ojol nu kada ditu kada dieu leweh abah mah teu besok aneh arek leweh moal demo jeung barudak moal demo moal abah leweh nya leweh teu kebagian uang gitu rek kumaha
Sok ari ojol lain barerean plus dibere ari urang diantepkeun arek kumaha. Lewe ngomong. Oke, Bah, ieu teh. Tah urang tarik mere THR ka abahnya. Mere THR ka Abah. Ieu rezeki abah urang teh geus nungguan abah teh ti kamari sebenarnya ti isuk. Amplopna teh. Tah ieu teh Bah kaos. Jang abah. Alhamdulillah. THR jang abah. Jang Abah. Kaos. Ka kulantaran ieu stiker geus ledok nya, Bah. Sedok ya doh. Geus ledok urang teh. Jalan. Diganti kuno ieu, Bah. Ya, siap. Tah diganti kuno teu. Kuno teu. Ya, udah layak jalan. Terus guru pensiun. Terus iya, Bah. Asli ya. Lejal orang Cina ya. Itu barudak sana di wae nu jubeureuh barudak. Eta THR jang abahnya. Amin, makasih hatur nuhun. Mudah-mudahan ieu eta manfaat lah jang abahnya. Amin. Sing manfaat pisan we. Sing paranyang umur sing gare milik gitu. Amin. Kamari urang bagi-bagi rezeki kapan ti anu jompo ka anak yatim ayeuna urang keur sapari di angkot, supir angkot. Sapari, guys. Sapari. Jauh anjir. Beu, terapkeun beu sia teh, terapkeun beu. Itu bisa Stiker mata pakehan bagoy. Anjir. Masang stiker, guys. Itu kan stikernya namanya. Berbagi stiker untuk Abah. stikerna. Oke, mobil angkot digentos stikerna. The Legend nama asli. Mamang gitu kan stiker. Sedih anjing sih tukang angkot beungeun ge awang mah. Terus lami ya? Lami. Stiker. Lami tos aya genep tauna abdi dina stiker. Oh, sareng angkot, oke. Abdi dina angkot neme aya Abah. Dangan aya nu hiji-hijina mah ge aya stiker ieu apa? Ban hiji. Sawaraya deui mah. Teu. Di aku urang Jampang.